katuli pura maring purba wisesa maring tah wisesa maring ratu galuh galihna galuh aji putih tembong agung tembong rasa rumasana tembong sabobot sapihanena kasilu putu incu anu sempak perbayat ka ieu kabuyutan. Alhamdulillah. Anisun ka sasunan ibu kainung anu teu ngandung ka bapan teu ngayuga ka inu batin bapa batin kanu ngabdi ngajaring urang sadayana ka para roh hyang, para sang hyang, para danghyang, para malaikat, para wali-wali kutub, para rasul, para nabi, para syekh, para resi, para ulama, para pujangga, mugi aum dina kabuyutan Sunda Agung, kabuyutan Tembong Agung Pitu bagala asih panyipuhan. Amitun kasuhun ka para ruh-ruh suci, ka para gaib-gaib sakti anu ngajaga ieu makam-makam karomat karuhun urang sadayana teu kakantun ka pasukan gaib pisan di Gajah Kencana Candra Girawa mugi aub di patepatan nyakseni sueuh putu anu mere bayat ka babakti kalemah cai babakti ka karuhun. Amitun nu kasuhun sim kuring bade ngadadarkeun dongeng carita cenah sangkan nyata nu nyata singal gena sing kanu kalabu urang najan wangunan carita moal aya nu dicaritakeun mun eueuh tokoh caritana numutkeun galur atanapi caturangga nu turun tumurun ti karuhun sim kuring samemeh gelarna ngaran Cipaku gelarna ngaran Cipeut duka abad bahmana teu kacatet dina taun-taunna mung ieu janten teleben urang sadayana. Mung didinya digariskeun dina zaman Tirta, ari Tirta teh zaman cai. Daratan jeung cai leuwih lega tibatan cai. Di dieu geus aya peradaban. Cenah baheula ieu ngaranna Lemah Saganu. Lemah Saganu kawengku ku 65 gunung purba ku 8 walungan purba. Mangga ku Kang Rahmat ditalungtik di teangan ieu Lemah Saganu. Siap, icu-icuna? Siap. Eta Lemah Saganu. Palih dieuna abad kagenap Arya Bima Raksa dibudak-budak ku Sonjaya parebut kakuasaan jeung dulur jeung Purbasora lunta ti ditu neangan panyukutan pikeun nyalametkeun sabab antek-antek pendukung Purbasora bakal ditelasan pati nyamuni di dayeuh luhur nyamuni di Gunung Merak nyamuni di Gunung Lingga tuluy mudun nya nyamuni di dieu anjeunna Hanaang nancebkeun eta istet ngaburia cai palih ditu hanapeun tangkal anu gede di ngaranan Cipeut lantaran caina rada amis didinya ngaranna Cipeut geuning Arya Bima Krasa gegelar Sang Hyang Resi Agung teh cicing-cicing teh merek kabales dendam ku cara-cara anu positif nyiapkeun sacara cicing-cicing Aji Putih jadi pamimpin anu hinuhung jeung hinuhi akhirna dibuka jadi kampung disebut Bagala Asih Panyipuhan. Bagala artina tempat asih silih asa silih asu silih asih silih wangikeun dina kolbu hartina kudu bersih hate. Panyipuhan tempat menempa mental ngadidik ngatik di dieu dipedarkeun rawayan jati atikan kisuna. Bagali Asih Panyipuhan ti harita mencarna ngaran ieu tempat jadi Bagala Asih Panyipuhan. Sabada yang resi pindah ka baginda sareng garwana ieu dicerenkeun ka yang Aji Putih. Di dieu tatapak beratana nalika anjeunna marifat hoyong aya pituduh ti para roh hyang anjeunna bakal jadi jeneng nata. Mung anjeunna diparentah kedah angkat ka pakidulan nu pernahna disancang didinya geus disiapkeun hiji resi namina Eyang Rumantara putra selir ti Tarumanagara anu akhir anjeunna tos ngelmu kana tingkat hakikat jeung marifat didinya ieu guguru lajeng di rencangan kuraina Dharma Kusumah atau Dharma Wisesa nya guguru mang bulan-bulan anjeunna nyebrang ka Mekah tepang sareng Sadina Ali didinya dibuna kolaborasi paham tauhid jeung fikih buatan di Arab atanapi anu disebarkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW didinya terjadi sinkretisme paham-paham katauhidanana
Jadinya anjeunna mulang ka dieu diparentahkeun kedah ngadamel cai wudu 7 muara sareng masjid mung gagal dan can ngartoskeun rakyatna jadi masjid. Nya akhirna pangitan dugi ka dieu di anjeunna ngalerel di wewengkon lajeng mepet Pancadria aya ilham kedah ngadegeun kerajaan Tembong Agung nya anjeunna merad ka palih ditu di Kampung Muhara. Genep 178 Masehi tanggal 14 Muharram saat purnama diadegeun kerajaan Tembong Agung. Tembong tampak agung besar dan mulia. Ajianana agamanana saaji sarasa sarumasa sabobot sapihanean eta ruhna kebersatuan kebersamaan gotong royong sauyunan. Gotong royong sauyunan upami henteu diancikan ditelabkeun dirohan ku saaji sarasa sarumasa sabobot sapihanean omong kosong eta hanya gotong royong kamuflase abring-abringan teu kudu. Ieu pesena mudah-mudahan eta sarada sakelumit insya Allah isu beputuna ti sabaraha madhab utama Kang Rahmat leuweung nu ditipiskeun kudu kabukaer leuweung mangga eta lemasa gantu da leubeut Kang Rahmatnya ada pelebar sing talungtik sing hebat sing aya rogelhelna tah sakitu panten kabuyutan mah da di riwayat tokoh nama panjang lebar moal anggeus ku saeuting ngadongengkeun Eyang Resi Agung komo bag-bagan katauhidanana rupina eta wungkulna sakedih. Bung punten ka para wartawan tulis omongan simpuri bahwa ini situs kabuyutan sudah harga mati. Ya. Tidak bisa disentuh saha nu rek ngaruksak ieu mati buta lumpuh MBL siapapun tolong ditulis karena kenapa ini adalah akar sejarah, ini adalah terminologi peradaban masyarakat Sumedang, ini adalah sebuah kabuyutan karena 3 unsur terintegrasi di sini. 1 material fakta sejarah, 2 spiritual tempat aktivitas ritual keagamaan, sakral, keramat, abadi, langgeng, tidak bisa dipindahkan sejengkal tanah pun. Tolong dicatat. Ini Aji Putih. Mudah-mudahan kamu sebut Sri Kandi pejuang Sunda. Nu katitisan kepada karuhun urang. Geura heuyeuk amu ku sararea. Ieu teh dulu urang teh sakabe. Mudah-mudahan Eyang Resi Kanjeng Ibu Ratu tungkep di dieu. Kalabat pasukan Tisani Gajah Kencana nu dipimpin ku Eyang Prabu Tajumela. Hawajaan ka urang sadayana, hawadalan urang sadayana. Jati gede diengke-engke ngadago cai nyuk cai ku siwur eta telebani. Lamun jati gede jadi sagara tuh ieu bisa aya uga. Ya, geus aya uga ieu ti karuhun. Galunggung kadeg Tumbengung, Sumedang bakal ngarang-rangan tuku Cipaku mah moal lebur. Dara Maraja Karibeja. Ya. Ujung Jaya bisa jadi negara. Indramayu kalalayuan, Cirebon ka Bangmodes kadipaten ka papatenan bedah tah demi Allah bedah dalam arti paksa gitu. Kalau konsep pemerintah itu yang dipakai, maka proyek Jati Gede bukan mensejahterakan rakyat, tapi proyek Jati Gede adalah pemiskinan rakyat. Kalau proyek ini menjadi pemiskinan rakyat, berarti proyek Dajjal, bukan proyek ilahiyah. Kalau proyek ilahiyah adalah sejahtera, makmur. Tolong ini direnungkan oleh para penulis elektronik bahwa akan terjadi ribuan miskin yang dikeluarkan dari sini. Itu yang satu. Yang kedua, struktur masif pengosongan pengusiran. Inilah yang akan awal dari keprihatinan rakyat Jati Gede. Ya, mudah-mudahan kita bukan melawan negara, kita bukan melawan aturan pemerintah, tapi melawan kejaliman yang disusupkan ke pola-pola pikir para pejabat yang buta hatinya dan tertutup matanya. Kita adalah sebagai pilar NKRI. Maka kalau ini akan selesai, negara harus hadir di sini. Kalau negara tidak hadir di sini, terjadi kejahatan negara terhadap rakyatnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.